Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kilananda Putri. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Saurang Pancumpit. Di hiji leuweung anu masih lebet hutan tangkalang jakung jeung kokna masih pegeus hirup seorang pemuda anu dipikawono ku ngaran Jaka Seta. Anjeunna seorang panyumpit anu kacida kahotna. Dina unggal beurang anjeunna sok indit ka leuweung mawa sumpitna. Nyangan sato keur dijadikeun kadaharan pikeun kulawargana. Hiji poe, nalika panon poe geus mimiti tilem, Jaka Seta nyorang leuweung nu rada jero. Anjeunna nempo aya hiji manuk nu arang langka buluna emas kawas cahya. Bari henteu ngangharepan kasulitan anjeunna nyumpit eta manuk. Tapi sameme anak panana tepi ka eta manuk. Manehna ngadenge sora hiji awewe. Ulah sewang-sewangan nempak eta manuk. Jaka Seta geuwat ngendeun supitna anjeunna nuntep ka sakurilingna tapi teu nempo saha-saha. Tapi ujuk-ujuk tina balik tangkal gede kaluar hiji mojang anu kacidal geulisna. Buukna panjang neundeun nepi ka suku, secana hulung kawas bentang. Jaka Seta ruas tapi henteu sieun. Saha anjeun nyi? Jaka Seta naros. Abdi nyaeta Nyi Rengganis. Bang jaga leuweung ieu eta manuk nu tadi rek anjeun sumpit lain sato biasa. Eta teh rajana manuk-manuk di leuweung ieu. Lamun anjeunna nepi ka pae leuweung bakal binasa, saeur eta mojang. Jaka Seta rada heran naha leuweung bisa binasa lantaran hiji manuk. Nyi Rengganis lajeng ngajelaskeun yen eta manuk nyaeta penjaga kasaimbangan alam. Upama manuk eta pae sato sejen bakal huru-hara leuweung bakal garing cai, bakal surut tur sukumna makhluk di dinya bakal kasiksa. Jaka Seta reret ka manuk eta. Anu harita teu siga nu ngajanterkeun sakabeh kajadian ku socana. Manehna ngarasa leupat. Anjeunna henteu acan kantos mikirkeun akibat tina lapanna salila ieu. Ngan ukur ngahaja moro pikeun diri sorangan. Ti hati Jaka Seta henteu kantos deui nyumpit. Sacara sewang-sewangan anjeunna milih pikeun nyayogikeun kadaharan ku jalan sejen, sapertos tatanen jeung pancing. Sarta leuweung anu dipika cinta teh tetep subur cahayana henteu kantos padam sakumaha cahaya anu aya dina sucana Nyi Rengganis. Jaka Seta henteu kantos ningali deui Nyi Rengganis tapi manehna terang yen mojang eta sok ngajaga leuweungna sakumaha anjeunna anu ayeuna oge miara alam. Tungtungna leuweung eta teh hirup, manuk emas tetep hirup, sarta kahadean Jaka Seta ngajantenkeun anjeunna dipikewanno lain ukur salaku panyumpit, tapi oge pangajaga leuweung anu sajati. Sabarahan tahun sanggeus eta kajadian, Jaka Seta beuki ka sohor di antara masyarakat sabudeurunana. Anjeunna henteu ukur jadi panyumpit anu handal, tapi oge jadi panutan dina ngajaga alam. Leuweung nu tadina sok dijarah ku jelema anu teu tanggung jawab ayeuna dijaga ku sadayana warga. Dina hiji peuting nalika bulan pinuh hurung kawas lampu emas di langit, Jaka Seta ngadenge sora anu lami-lami dipikewano. Jaka Seta hampura abdi nembe sumbing deui anu
anjeunna gancang ngandeun sagala pagawean sarta milari eta sora. Digigir walungan leutik anjeunna ningali Nyi Rengganis nangtung kalayanan cahaya lembut ngagulirana awakna. Nyi Rengganis anjeunna masih di dieu. Jaka Seta heran, abdi kantun milu ngajaga leuweung ieu. Anjeunna parantos ngalakukeun hal anu sae. Jaka Seta anjeunna parantos ngajantengkeun leuweung ieu langkung hirup. Tapi aya hiji hal deui anu kedah anjeun laksanakeun. Naon eta Nyi? Jaka Seta naros. Aya golongan jalma nu rek ngahancurkeun leuweung ieu pikeun kepentingan sorangan. Maranena rek nebang tatangkalan tanpa mikir kaharep. Upami henteu dihambat, leuweung ieu bakal sirna. Anjeunna kedah ngalakukeun hiji hal. Jaka Seta ngararasaan hatina jadi berat. Anjeunna terang yen jalma nu boga kawasa sok hese dipireman niat jahatna. Tapi anjeunna henteu rek nyerah. Anjeunna putuskeun pikeun ngajak masyarakat yang harepan ancaman eta. Dina isukan harina, Jaka Seta sumpingan pamimpin lembur sarta ngajelaskeun kaayana. Anjeunna nyaritakeun guna bahaya anu bakal tumiba lamun leuweung nepi ka diruksak. Warga lembur anu parantos ningali nampat tina ngajaga leuweung satuju pikeun ngabela kahadiran alam. Dina sabaraha minggu anjeunna ngadamel pasal tujuan pikeun nyegah sagala bentuk karusakan. Jaka Seta jeung warga ngademal tanda larangan sarta nenden jaga pikeun jegah jalma asing nu rek ngaruksak leuweung. Tapi ancaman henteu ukur datang ti jalma anu rek nebang tatangkalan. Hiji poe segerombolan jalma datang mawa pakarang mangsa warga pikeun ngajual leuweung. Maranena Jaka Seta jeung warga henteu gentar. Maranena yang harapan ancaman eta ku tekad nu kuat. Salah sahiji jalma jahat nyamperkeun Jaka Seta bari nyeret pedang. Tapi sameme eta pedang nepi ka anjeunna. Manuk emas anu kungsi dipaparini Rengganis tiba-tiba datang. Ngajiblakan suaranya nu kawas geledek. Jalma-jalma anu jahat ngarasa sieun sarta lila-lila kabur. Ti harita teu aya deui jalma nu wani ngaganggu leuweung eta. Jaka Seta jeung warga terus ngajaga leuweung sarta marena percaya yen aya kakuatan gaib anu tetep miara alam. Dina hiji wengi nalika Jaka Seta di sisi leuweung, anjeunna ngadenge suara leuleus nu ngaredeng di angin. Hatur nuhun Jaka Seta, anjeun parantos nyalamatkeun bumi kami. Jaka Seta tersenyum sabab anjeunna terang yen atas sora Nyi Rengganis. Leuweung eta tetep subur, manuk emas tetep hiber di luhur tangkal sarta carita ngeunaan Jaka Seta sumabar ka sakaber lembur. Anjeunna dipikawono lain ukur salaku panyumpit tapi salaku pahlawan anu ngajaga kahirupan. Ti harita Jaka Seta terus ngahajarkeun ka barudak lembur kumaha cara ngajaga leuweung, nyieun hutan adat sarta ngajaga budaya. Marahnena hirup masyarakat jadi langkung damai sarta Jaka Seta dipikawono minangka panutan. Itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.